Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman. Ieu nadom singkat pisan nasehat ka ikhwan. Hayu batur geura siap mumpung hirup ulah hilap. Lobakeun amal ibadah bakal jaga di akhirat. Maot teh geus nunggu datangna sawaktu-waktu. Bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang. Sanajan sadestik pisan teu bisa ditambahan. Henteu raja henteu rakyat, henteu rendah henteu pangkat. Kabeh oge pasti maot sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan. Datang waktu perpisahan teu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang hate pinuh ku karingrang. Napas maju kana beheung hati pinuh ku kakeung. Di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat. Nyawa maju mapai urat arek ka mananya lumpat. Napas anu panganggesan kaluar ti badan urang. Bari nanang karak bengkang badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ka alam barja teh hijrah. Waktuna ninggalkeun dunya menuju ka alam baka. Harta benda teu dibawa, duit dolar sawah lega. Menang ngumpulkeun baheula bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian bari ngarempak larangan. Harta jadi kasombongan ngahina ka babaturan. Nalika poe salatna karna sibuk usahana. Nepi ka poe jakatna bawaning ku sarakahna. Ibadah kapopohokeun teu inget kana kuburan. Ibadah teu dilakonan mudah kana kadunyaan. Ari geus ngaler nying hareup di tengah imah si dakep. Ari
geus baeud nangkarak anggota henteu bergerak. Akhirna datang pasaran, akhir tutumpakan urang, kendaraan Bani Insan menuju ke alam liar. Di alam dunia tinggaleun teu kabawa ka kuburan, jadi milik ahli waris si mayit mati ngaleheus. Bati gede hanya kalna di dunia kedul amalna, hirup di alam dunyana dandan ngagaya gawena. Hadis Nabi tos nerangkeun di dunya pangumbaraan, nah atuh kagenahan teu taat ka Pangeran. Di mana ajal geus datang kacidanya kalpisan, hate pinu ku kakeung dibarengan ku kasieun. Dina poe panganggesan urang ti dunya pamitan, liang kubur geus nungguan jasad urang diasupkeun. Beuki deukeut-deukeut pisan kana liang sempit pisan, henteu aya nu nyaangan atuh pugu kapoekan. Poek rupek henteu geunang arumasana moal salah, biasa di kasur endah ayeuna kasurna taneuh. Babaturan jeung kenalan sobat-sobat hande tolan, teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan. Mana harta banda urang nu diala peuting berang, mana anu rek ngabela na diantep kaula. Kacida teh hanjakalna teu amal di dunyana, sing horeng nu manfaatna loba amal ibadahna. Nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna, kedul taat di dunyana ayeuna kari susahna. Bongan melit baretona kaula manu nurutna, bongan bareto teu salat kaula teu taat. Kaulama karasana manehna teu daek ngaji, ayeuna geura rasakeun ajab kubur jeung siksaan. Bari jawab pertanyaan munkar nakir rek nyoalan, lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebugna.
ku besi hurung panasna eta kitu siksaana angin jalma nu amalna loba taat di dunyana pasti senang di kuburna salamet di akhiratna caketan para ulama ulah jauh ti